Tabi'in 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 khususun Abi wa ummi mujadid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikahi utawi iki iku bab nikah. Ayo rek kawin make jas coba mang segala daman terus make rek kawin lak-lak lek-lek make kawas itu make jas. Wahwa utawi nikah lugotan ing dalam mungguh bahasa. Sinara balikeun leutik keneh sinara balikeun. Wahwa utawi nikah lugotan ing dalam mungguh bahasa iku adzamu kumpul wal ijtima'u tegese kumpul. Wa minhu lan iku saking nikah lugotan qauluhum utawi dauhan wong utawi kecap wong Arab tanakahat al asjar tanakahat kumpul opo al asjaru pirang-pirang tangkal idza tamayalat ing dalam nalikane podo condong opo asjar wan domalan kumpul opo ba'duha sebagian asjar ila ba'din maring sebagian kang meneh wasyar'an lan ing dalam mungguh syara' iku akdun akad yatadammanu kang nyimpen opo akad ibahata watin ing ngawenangkeun wati bilafdi inkahin kalawan lafad inkah ngawinkeun nikahkeun aw tazwijin aw atawa ngerabiakeun wa huwa utawi nikah hak iku hakikatun hakikat fil akdi ing dalam akad majazun iku majaz fil wati ing dalam makna wati ala sahihin tapi ing atase kaul kang bener sunnah dan sunnahkeun apa nikah sabarakali mana nyebutkeun sakali teh ya amang mana nyebutkeun bahwa nikah teh sunat sakali saumur hirup mana amang kumaha ya naon sunat teh naon sabarakali mana sunnah dan sunnahkeun aya nikahu tegese nikah lita ikin kedua wong kang pangseng muhtajin tegese kang butuh lil wati maring wati ari amang butuh teu nah ini kah jadi anu serempak butuh maka jadi awewe deh kah aneh lagi amang muhtajin kang muhtajin tegese kang butuh liwat maring wati ada mang nuju sibuk hoyong ngawas wa ini istaghola sanajan sibuk sapa sita ikbil ibadati kalawan ibadah qadirin kang kawasa alamu natin ing atase biaya mampuh teu biayana teu cukup ngajual insyaallah Mang Ahmad min mahrin saking mahar wakiswati paslin lan sandangan samongso wakiswati pasli tamkinin lan sandangan mongso nengongangkeun wa nafaqati yaumihi lan nafaqah dinone tamkin lil akhbari krono pirang hadis as-sabitati kang tetep sunani ing dalam kitab sunan wa qad awraddu lan temen nekaaken sapa ingsun jumlatan ing jumlah minha saking akhbar fi kitabi ing dalam kitab ingsun rupane ihkamu ahkamin nikah walimalan krono barang pihi kang tetep ing dalam nikah min hibdidzin saking ngaraksa agama wa baqain nasalan tetepe turunan amma iku anapun utawi kang bronto al ajizu kang apes
anil mu'ani saking pirang biaya iku fal aula mangka utawi kang leuwih utami lahu kedua taik ajiz iku tarkuhu ninggal nikah wa kasru hajatihi lan mecah kabutuhna bisaumi kalawan saum dina sapalih eta mah kitab anu salah cetakan lain bisaumi itu teh bisobuni itu teh biasa labid dawai ora kalawan ayeuna obat eta mah cetakan kitab salah sesat eta mah kitab sesat labid dawai ora kalawan ayeuna obat wa kurihalan dan makruhkeun opo nikah ala li ajizin maring wong apes anil mu'ani saking biaya goiri taikin kang ora bronto wayajibulan wajib opo nikah bin nazri kalawan nazar haitsu nudiba ing dalam sekirane den sunahkeun opo nikah sunnah den sunahkeun opo nazru kulin ningali saben sawiji minaz zawjaini saking calon suami istri ba'dal azmi ing dalam sause ngazam alan nikahi ing atase nikah maqoblal khitbatilan ing dalam sadurunge ngelamar al akhara ingkang weneh guairo auratin ing lian orat muqarraratin kang den tetepkeun bi suruti sholati ing dalam pirang syarat salat payundaru mongko den tingali minal hurrati saking wadon merdeka opo wajuha wajahe hurrah liuk ropa supaya den tingali den kenal opo jamaluha gelisna si hurrah mun bututna berarti nya opo jamaluha butut nasi hurrah wakapai halan efek-efek lorone si hurrah zohron saking arah dohir wabatnan lan batin liari padrapon yanto ningali sopo si kulun memang balikan deui mang fayan zuru mongko ningali sopo kulun gitu fayan zuru mongko ningali sopo kulun ya. Fayan zuru mongko ningali sopo kulun minal hurrati saking wadon wajah ing wajahe hurrah liari supaya nyaho kenal apal sopo si kulun jamalaha ing kecantikan hurrah wa kafaihalan efek-efek lorone hurrah zohron saking arah dohir wa batnan liya ripa supaya weru sopo si kulun husubata badaniha ing naon husubah teh halusna awak si hurrah wa miman lan saking wadon bihakang iku kalawan manrikun utawi sifat kaula maing anggota ada makang sakliyane barang baina surati ing dalam antara udal waruk batilan dengkul wahuma utawi hurrah jeung amat iku yanzuroni ningali sapa hurrah jeung amat minhu saking si kulun si rajul zalik ing madgur wala budalan ora kena ora pihilin nadri ing dalam halal ningali minta yakuni khuluwiha saking yakin sepine mar'ah min nikahin saking pertikahan wa iddatin lan iddah wa alla yaglibalan yanto orang ngalindih ala dhannihi ing atase nyangkane wong apa anahu setuhune wong iku la yujabu ora den jawab sapa wong wa nudibalan den lumpat engal mang engal yen bab nikah ya wanu dibalan den sunnahkeun liman kedua wong layataya sarukang ora dadi gampang lahu maring man opo an-nadru ningali opo ayur sila yanto ngutus opo manah wa mur'atin ing umpama wong wadon litata amala hadrapon yanto ngangen-ngangen sopo mar'ah ing mahtubah tulis waswata sifahalan nyipatan sopo mar'ah ing maktubah lahu kedua man wa kharajalan kajaba bin nadri kalawan ningali opo almas sunyabak payahrumu mongko haram opo masun illa hajata krono ora ono butuh iku maujud ilaihi maring masun muhimmatun utawi iki iku perkara penting yahrumu haram ala rajuli ing atase wong lanang walau syaikhan sanajan wong tua hamman kang banget tuane
apa ta'ammudu nadri sayin ngahajan ningali sawiji-wiji min badani ajnabiyatin saking awake wong wadon liya hurratin rupane kang merdeka aw ammatin atawa ammat balagot kang tumeka apa ajnabiyah haddan ing batas tustaha kang den senengi sapa si ajnabiyah bihi ing dalem had walau sauha sanajan iku rangsak goreng patut aw ajuzan atawa nini wa aksulan sakwalike hilapan halen nulayani lil hawi maring kitab hawi karropi halen madani imam Rafi'i wa inna dzara sanajan ningali sapa si wong rajul bi ghairi syahwatin kalawan tanpa syahwat aw ma'amnil fitnati atawa ing dalam sertane aman fitnah alal mu'tamad lapi nahwi miratin ora ing dalam umpamane kaca kama kaya keterangan abtakang matwakun bihi kalawan masopo ghairu wahidin lian wong siji wa qaulul asnawi utawi kecap imam asnawi tabaan krono anut lir raudhati maring kitab raudhah aswab utawi kang bener iku hilun nadri halal ningali ilal wajhi maring wajah wal kafain dan efek-efek loro ing da'amnil fitnati ing dalam nalika aman fitnah iku dhaifun dhaif wakadzalan iku kaya madgul ikhtiyarul adro'i utawi pamilih imam adro'i kaula jam'in ing kecap ing kawal sagolongan yahilu halal opo nadru wajhin ningali wajah wakafin lan efek wakafi ajuzin lan efek nini yuk manu kang den amankeun min nadrihi masaking ningali wajhin jeung kafin opo al fitnatu fitnah wala yahilu lan ora halal opo an nadru ningali ilah unukil hurrati maring beheung awewe merdeka warosi halan sirai hurrah qatan kalawan sepakat wakilalan den ucapkeun opo yahilu halal ma'al karohati ing dalam sertane makruh opo an-nadru ningali bila syahwatin kalawan tanpa syahwat wa khaufi fitnatin lan khawatir fitnah ilal amati maring amat ilama angin anggota baina surrati ing dalam antarane udel waruk batilan dengkul di annahu krono setuhune ma iku auratuha orate amat bisolati ing dalam jero salat walaisalan ora ono iku minal aurati saking orat opo asautu suara fala yahrumu mongko ora haram opo simauhu ngarumu saut ila in khosya angin lamun khawatir sapa wong minhu saking simak fitnatan ing fitnah awil taza atawa ngeuneunaheun sapa si wong bihi kalawan simak kama kaya keterangan bahasahu kang ngabahas ing masopo Zarkasi Imam Zarkasi wa aftalan matwakeun sapa ba'dul mutaakhirin bijawazin nadril sogiri kalawan menang ningali bocah cilik lin nisa kedua lawewe fil walaimi ing dalam pirang-pirang walimah wal afrohilan pirang-pirang kabungah wal mu'tamadu utawi kawal mu'tamad ing da syaikhain ing dalam mungguh Nawawi Rafi'i iku ada mujawazi nadri parji sogiratin ora ono wenang ningali parjine sinara latus tahakang ora den senengi sapa sogiroh wakilalan den ucapkeun apa yukrahu den makruhkeun apa zalik mengkono nazar wasahalan nyoekeun sapa al mutawalli hila nadri parji sogir ing halal ningali parjine bocah cilik lanang ila tamyizi tumeka maring tamyiz wajaza malan masti bihi kalawan kawal sapa ghairu lian mutawalli wakilalan den ucapkeun apa yahrumu haram apa nazar wayajuzulan menang linahwil ummi kedue umpamane ibu apa nadru parjaihima ningali parji lorone sokir sokiroh wa masuhulan nyabak parjaihima
zamanar rodo ing dalam mangsane nyusuan wa tarbiyatilan ngurus didarurati krono darurat walil abdi lan walil abdi lan ayeuna walil abdilan wenang kedua abid al adli kang adil opo anadru ningali ila sayyidatihi maring gusti wadone abid al mutasifati kang persifatan bil atarati kalawan adil maing anggota adama kang saliyane barang baena surrati warrukbah kahya koyo sayyidah wali mahromin lan kedua mahrom walau pasikon sanajan pasek au kapiron atawa kafir opo nadruma ningali anggota waro asurratin kang saluare udal waruk batin lan dengkul minha saking mar'ah kana triha kaya ningali mar'ah ilaihi maring mahrom wali mahromin lan kedua mahrom wa mumasilin lan kang pada opo masumanya bak anggota waro asurrati kang saluareun surah waruk batilan dengkul naam bener masu dhahrin utawi nyabak tonggong awasaki mahromatin atawa bitis wadon mahrom ka ummihi kaya ibune si wong wa bintihi lan putrine wong wa aksilan sawalike iku layahilu ora halal opo masu dhahrin illa lihajatin angin krono butuh awasyafaqatin atawa welas wahai suharumalan ing dalam sekirane haram opo nadruhu ningali maude gitu tulis we panggonan haruma mongko haram opo masuhunya bak maude bila hailin kalawan tanpa penghalang li'annahu krono setuhune masun iku ablagu leuwih banget bila zati ing dalem enake naam yo yahrumu haram opo masu wajhil ajnabiyati ngusap wajah naon wadon liyo mutlakon kalawan mutlak wa kullu ma utawi saben barang haruma kang haram opo nadruhu ningali emak minhu saking rajul au minha atawa saking mar'ah mutasilan hale tepung haruma mongko haram opo nadruhu ningali emak mun pasilan hale terpisah wala matiatin koyo panektekan kuku tangan au ridlin atawa kaki wa sya'ri imra'atin lan rambut awewe wa anati rajulin lan baok lalaki payajibu mongko wajib opo muwaratuhuma ngurugi ngubur kolamah jeung anah sya'rin anah kabeh wa tahtajibulan gawe aling-aling wujuban kalawan wajib sapa muslimatun wadon musliman kafiratin saking wadon kafir wa kadzalan iku kaya muslimah afifatun utawi wadon karaksa jiga santriat an fasikotin saking non santriat bisa hakin kalawan ayeuna sahak teh adu parji naon awewe jeung awewe teh naon ngaranna lesbi bisa hakin kalawan adu parji wanang awazinan atawa zina aw qayadatin atawa germo wa yahrum walan haram opo mudojaatu rajulaini tunggal turu lanang loro awi mro'aten atawa wadon loro ariyaini kang buligir karone pisau bin wahidin ing dalam simut anu hiji wa ilam yatamasa sanajan ora ayeuna paantel sapa rajulain awataba ada atawa adoh sapa rajulain maati hadil firasi ing dalam sertane tunggale ambaran hilapan halenu layani li subi maring imam subi wabah tustisna il abu tawi pembahasan jabaaken bapak awil umi atawa ibu li khabarin krono hadis bihi ing dalam istisna iku ba'idun jauh jidan kalawan banget wa yajibulan wajib opo at-tafriqu misahkeun baina ibni asli sinin ing dalam antara anak 10 tahun
wa abawaih lan inung bapane ibni asri sinin wa ikhwatih lan pirang-pirang dulur awewene ibni asri sinin fil madja'i ing dalam panggonan sare wa in nadzara sanajan wicara pihi ing dalam taprik sapa ba'duhum sebagian ulama bin nisbati kalawan den nisbatkeun lil abi kedue bapa wil ummi atawa ibu wa yustahabulan den sunnahkeun apa tasafuhu rajulaini musafahah sasalaman lanang loro awil mar'ataini atawa wadon loro idza talaqaya ing dalam nalikane tetemu sapa rajulain awil mar'atain wa yahrumulan haram apa musafahatul amrodi sasalaman ing lalaki gondrong al jamili kang geulis anu seremah teu serem aya anu aya sarem kana drihi ngalim madani ningali amrod bisahwatin kalawan syahwat wa yukrahulan den makruhkeun apa musafahatu man sasalaman ing wong bihi kang iku kalawan man ahatun utawi panyakit kulit kal abrosi kaya panyakit belang wal ajdamilan wong kang budug wa yahrum wa yajuzulan menang apa nadru wajhil mar'ati ningali pamun teu awewe ing dalam muamalati ing dalam nalikane transaksi bibaiin kalawan bewa gueri lan lian be lil hajati krono butuh ila ma'rifatiha maringa waruhi si mar'ah wa ta'limi malan ngawulangkeun barang yajibu kang wajib apa ta'allumuhuni belajar emak kal fatihati kaya fatihah dunama ora barang yusannu kang den sunahkeun apa ta'allum alal aujah wa syahadatilan ayeuna bersaksi tahammulan saking arah nanggung wa adaan lan nekani laha maring syahadah laha maring mar'ah au alaiha atawa ing atase mar'ah wa ta'ammudun nadri utawi ngahajan ningali li syahadati krono bersaksi iku layadurru ora bahaya apa ta'ammud wa in tayassara sanajan dadi gampang apa wujudun nisain wujud pirang awewe au maharimi atawa pirang mahram yashhadna kang bersaksi sapa nisa alal aujah wa yusannu lan den sunnahkeun apa khutbatun khutbah bidomil kha kalawan dhammah minal wali saking wali lahu kedua nikah ailin nikahi tegese nikah allazi kang huwa kang utawi allazi iku al aqdu akad bi antakuna kalawan yen to ana apa khutbah qabla ijabihi ing dalam sadurunge ijab nikah falatun dabu mongko ora den sunnahkeun apa ukhra khutbah kang meneh minal khatibi saking ayeuna khatib lanang kang lamar qabla qabulihi ing dalam sadurunge ngobul si khatib kama kaya keterangan soal kang nyoekeun ing masopo an-Nawawi fil minhaj bal yustahabu balik den sunahkeun apa tarkuha ninggal khutbah hurujan krana matu min khilafi man saking khilaf ulama abatola kang ngabatalkeun sapa man biha sabab khutbah ukhra kama kaya keterangan sarta kang ngajelaskeun bihi kalawan masapa saikhuna wa saikhuhu lan gurune saikhuna rupane Zakaria rahimahumallah lakinil ladzi tetapi ne utawi kaul fil raudhati kang tetep ing dalam kitab raudhah wa aslihalan asal raudhah iku nadbuha sunnah khutbah ukhra wa tusannu lan den sunnahkeun apa khutbatun khutbah aidan kalawan malih qoblal khitbati ing dalam sadurunge ngelamar wa kadzalan hale qoblal khitbah qoblal ijabati ing dalam sadurunge ngajawab paya bda'u mongko ngawiti sapa kulun saban sawiji bilhamdi kalawan muji wasana ilan ngalem Allah ing atase Allah taala hale maha luhur sapa Allah summa bisolati nuli kalawan maca sholawat wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
summa yusya nuli wasiat sapa kulun bitaqwa kalawan takwa summa yaqula nuli ngucap sapa si kulun bi khutbatil khutbati ing dalam khutbah melamar jitukum raghiban bi karimatikum jitukum teko sapa ingsun ing sira kabeh raghiban hale kang demen bi karimatikum ing dalam wadon mulya sira aw fatatikum atawa putri sira wa ing kana lan lamun ana sapa si wong iku wakilan wakil kala mongko ngucap sapa wakil ja'akum teko ing sira kabeh sapa muwakili kang ngwakilkeun ingsun aujidukum atawa teko ingsun ing sira kabeh anhu saking atas nama muwakil khotiban hale kang ngalamar karimatakum ing wadon mulya sira kabeh payah tubuh nuli maca khutbah sapa al wali wali aw naibuhu atawa gaganti wali kadzalik hale kaya mengkono madgur summa yaqulu nuli ngucap sapa wali lastu ora ana sapa ingsun iku bimarhubin kang sengit anka saking sira wa yustabulan dan sunnakeun apa yaqula yen ngucap sapa wong qoblal akdi ing dalam sadurunge akad wali uzawwijuka alama amarallahu bihi azza wajal min imsakin bima'rufin au tasrihim bi ihsan uruun utawi iki iku pirang-pirang cabang yahrumu haram opo at-tasrihu mertelakeun jelas terang-terangan bi khitbatil mu'tadati kalawan ngalamar wadon kang iddah min ghairihi saking lian si wong rajiyatan iku kang den tolak roja'i kanat ono sopo mu'tadah au bainan atawa tolak bain bitolakin kalawan tolak au pashin atawa ngaruksak au mautin atawa janda mati waya juzulan wenang opo at-ta'ridu nyiniran basa-basi nyiniran biha kalawan khitbah fi iddatin ing dalam jero iddah ghairi raj'iyatin lian raj'iyah wa huwa utawi ta'rid iku anti jamilah kamu cantik contoh warubarohi bin pik banyak yang suka loh sama kamu nah yes mulai upan dialungkeun geus mulai anti utawi sira wadon iku jamilatun bulan jamilah warubarogi binan pirang-pirang utawi kang demen fiki ing dalam sira wadon walayahilulan ora halal opo khitbatul mutallaqah ngalamar wadon kang den tolak min husaking wong talasan kalawan tolak tilu hatta tatahallala sehingga narima nyelang sapa mutallaqah watan qadiya lan tutug opo iddatul muhallili iddah lanang kang nyelang wa in talaqa lamun ayana nalak sapa muhallil raj'iyan kalawan tolak roja'i wa ilalan lamun ora jaza mongko wanang opo at-ta'ridu meliringi nyindir kinayah bi iddatil muhallili ing dalam jero iddah lanang kang nyelang wa yarumulan haram ala alimin ing atase wong kang ngerti bi khutbatil ghairi kalawan lamaran wong liya wal ijabah lan nyumbadaran lahu maring ghair apa khitbatun ngalamar ala khitbati man ing atase lamaran wong jazat kang menang apa khitbatuhu ngalamar si uman wa yen kurihat sanajan dan makruhkeun apa khitbah wa qad surrihalan temen den jelaskeun lafdan kalawan kecap opo bi ijabatihi kalawan nyumbadanan eman illa bi izni angin kalawan izin eman lahu maring si alim min ghairi khaufin saking tanpa wedi wala hayain lan ora isin kau bi iradihi atawa kalawan malengose si eman ka antola kaya yen todawa opo azamanu mangsa pada ijabati ing dalam sawuse nyumbadanan eman wa min hulan iku saking i'rad
saparuhu utawi lungone man al baidu kang adoh waman utawi sapa wong iku ustusiro lamun dan jaluk musyawarah sapa man fi khatibin ing dalem lanang kang ngalamar aw nahwi alimin atawa umpamane alim yuridu kang ngarepkeun sapa si man al ijtima'a ing ayana kumpul bihi kalawan si khatib atawa alim zakarom mungko nutur sapa si man wujuban kalawan wajib masawiyahu ing kagorengane si khatib bisidkin kalawan bener badlan krono masrahkeun lin nasihati maring nasihat al wajibati kang wajib wadayanatun utawi wadon kang bagus agamane aya nikahul mar'ati tegese ngawin awewe ad-dayanati kang bagus agamane minimal santriat gitu loh allati kang wujidat kang temu piha ing dalam allati opo sifatul adalah sifat adil iku aula langkung utami min nikahil pasikoti tinimbang saking ngawin wadon pasek walau bi ghairi nahwi zinan sanajan kalawan lian umpamane zina bil khabari krono hadis al muttafaq alaih pazbar bizatiddin pazbar mangkoleh sira bizatiddin kalawan wadon kang anduweni agama wa nasibatun utawi wadon kang bagus turunane aya ma'rufatul asli tegese kang den weruhi wong tuane wa thaibatu lan baguse asli linisbatiha krono nganasa be mar'ah ilal ulama maring ulama wasulahalan wong soleh iku aula langkung utami min ghairi hati nimbang saking lian nasibah li khabari krono hadis takhayyaru milih sira kabeh linut pikum kedue benih sira kabeh tong asal ditebar di mana karep komo di WC wala tadau halan ojo nyalehakeun sira kabeh ing nut pikum pi ghairil akfa ing dalam lian pirang wadon kufu wa tukrahulan dan makruhkeun opo bintu zina putri zina wal fasikilan wong pasek wa jamilatun utawi awewe nu geulis amang iku aula langkung utami cicing awewe mah tong komen ieu mah ini khusus laki-laki sebenarnya emang ieu emang kudu nama santri atong diajak ngaji atau jadi nyahoun kan anu neng marek nu dibeli na meureunnan ieu mah teu ngabahas awewe eta tadi ge jang urangnya mangnya mending balik neng dari dia mah awewe mah tuh diberi kesempatan memilih suka di dia aya kieu anu kasep langkung utami henteu teu aya awewe mah nu digaleuh cicing tong loba komen awewe cicing abdi rek ngobrol jeung lalaki wungkul cicing mang ye mang kupingkeun mang anggap awewe eueuh nya anggap eueuh nya antara urang heuh waduh keras eta bahasa lain aya nu ngomongna kawas nu kasep bae sakitu wa jamilatun utawi awewe nu geulis amang iku aula langkung utami li khabarin krono hadis khairun nisa dasarna ieu utawi pangalusna awewe dengekeun awewe situ ikuman awewe tasurru kang ngabungahkeun sapa man idza nudirat ing dalam nalikane den tingali sapa man pas ditingali teh hate urang teh bungah teh bang duh asa gaduh boneka Barbie aing cicing ya can ngobrolkeun mana alus kene gemoy alus kene Barbie can ngomong nu geulis heula ge heula cicing nu mararontok cicing tong ngomong
wa qarabatun utawi kerabat baidatun kang jauh anhu saking si rajul mimman saking wadon pinasabihi kang tetep ing dalam nasabe rajul iku aula langkung utami min qarabatin saking kerabat qaribatin kang parek wa ajnabiyatin lan wadon liya lido pisahwati krono apese sahwat pil qaribati ing dalam wadon kang parek kena lamun kurang nyogong payaji mongko teko opo al waladu anak nahipan halekang kuru ceking biji buruk tuh eta teh gara-gara mata lamun ayeuna aya lalaki leutik ceking naon deui ngacai biji buruk teh teh baheula indung bapana kurang nyogong wal qaribat aduh aing wal qaribatu utawi wadon kang parek iku man wong hiya kang utawi man iku fi awali darajatil umumah ing dalam awal derajat sifat bibi wal huulah lan sifat bibi ngan huulah mah bibi ti indung umumah bibi ti bapak wal ajnabiyya utawi wadon liya mending kana batur tu wau mang iku aula langkung utami minal qarabah tinimbang saking kerabat al qaribati kang parek wala yuskalulan ora den muskilkeun apa ma barang zukira kang wis den tutur apa ma bitazawujin nabi kalawan ngrabine nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab ing neng Zainab ma'annaha ing dalam sertane setuhune Zainab iku bintu ammatihi putri bibine nabi dulur misan liannahu krana satune nabi iku tazawwajaha ngrabi sapa nabi ing Zainab bayanan krana mertelakeun lil jawazi maring wenang wala bitazawuji Ali lan ora kalawan ngrabine Sayyidina Ali Fatimah ing neng Fatimah radhiyallahu anhuma liannaha krana satune Fatimah iku baidatun kang adoh izya krana utawi Fatimah iku bintu ibni ammihi putrine anake pamane Ali la bintu ammat ammihi ora putri paman Ali wa bikrun utawi parawan iku aula langkung utami minas sayyibi tinimbang saking rondo parawan mang parau aing ngaji bab kita jadi sok hayang kawin lil amri krono parentah bihi kalawan beker tuh beker mah beker teh bikrun lain beker paranti naon anu jam beker lain bikrun mah ila li udrin angin krono udur kecuali amangna udur kado pi alati koyo apes alate si amang tuh aing anil iftidari saking ngabedah keperawanan Allah Gusti nu agung ieu nu amangna kirang heuras nu amangna lain gemoy nu amangna emoy nu amangna aduh aing cek awewe nanti ari akang tatadingan ucas acos jika terong dikulub daripada ripuh dipoyok ku pamajikan mang mending kana rana daripada dipoyok bakal dipoyok atau damang gitu wa waludun utawi wadon kang sirit ucingeun gitu waludun teh anu teu kaop katoel melenung itu walud itu mah biasana nu montok nu gitu biasa nu montok nu begang mah begang mah tanggal geus nyeri cangkeng karek reuneuh nu begang mah geus
ya mah antara urang ya mah kenal. Wa waludun utawi wadon kang sirit ucingeun teu kaop katoel melenung tuh walud. Wa wadudun lan wadon kang lemah lembut yang penuh kasih sayang keibuan lah istilah lain nama iku awla leuwih utami eta kode mun katarik teh secara aing cenah teh ngaku ngaraku teh emang saya walud cenah make kudu saya walud kawas nu bisa dites we make kudu walud lil amri krana parentah bihi maka lawan walud jeung wadud wa yu'rafulan den waruhi apa zalik mengkono walud jeung wadud bil bikri ing dalam parawan ulah diasaan kumaha kang da cenah kedah dites heula meureunaan cenah kinten-kinten tereh reuneuh henteu cenah entong diasaan teh tingali we bi aqoribiha kalawan kerabat teh si walud kerabat nama tingali anakna hiji 20-an nyata teu gaduheun ayeuna dulur kang ieu teh kumaha kitu make teu gaduheun dulur nyata itu putri tunggal heueuh berarti turunan ti indungna anakna ngan hiji kitu teh nyata lain walud tinggalkeun heula mah nu kitu mah eta mah alternatif engke we geus eueuh-eueuh teuing tah karek nu kitu tangan anu dulur teh 18 tah jadi calon pamajikan amang teh anak kahiji adina ya 17 tah eta walud eta mah eta walud wal aula utawi kang leuwih utama aidon kalawan malih iku antakuna yen to ono sapa mar'ah iku wafiratal akli kang sampurna akale mang halus akalna nu cerdas awewe teh lolobana awewe boloho soalna mang ya mah antara urang tong kadengan ku awewe bisa tersinggung lain naon bisa tersinggung mang jangan teh anu pinter mang nu cerdas nu nyambung diajak ngobrol teh ulah ku urang diajak ngobrol teh molohok mun bisa mah pamajikan teh jadi teman diskusi mencari solusi mencari masalah ulah nganalkeun ayeuna ngan sebatas asal bisa ngadeng kaku gua jadi awewe teh perkembangan hirup teh nu pinter mang soalna mang tapi tong digandeng ke awewe nya lolobana awewe baroloho mang serius beneran amang mah teu percaya cirina naon cirina ti saprak ngaji bab muamalah nu nanya ya kalau kahayang jadi TKW we nu otakna teh coba kumaha ieu wa hasanatal hulukilan kang bagus akhlake tuh alus akhlakna teh mang ulah neangan pipa majikan untuk anu cacalakatakan geus ya bakal jarembling ieu mah kolokok diuk teh bari ngadangkak we gunung akhlak lagi aing mamang lamun amang kudu ngawin janda lamun kudu terpaksa amang ternyata jodohna ka janda teu laku kaparawan minimal wa alla takunal lan yen to ora ono sapa si mar'ah iku zata waladin anduene anak bin guerihi saking lian si wong minimal ulah janda beranak mah illa limaslahatin angin krono maslahat kecuali karena kemaslahatan memang tujuan amang nyarek naonnya nyaah ke anak yatim we amang mameureunnan itu ngan piraku anakna wungkul teu jeung indungna kira-kira gitulah dimaslahatin wa alla takuna lan yen to ora ono sapa mar'a iku sakro akang bule wah ieu mah harideung ieu mamang alus ieu mamang hararideng mang alus ieu mamang alus hararideng eueuh nu bule ieu mah eueuh wala tawilatan lan ora kang jangkis jangkung eta jiga boneka Barbie ini mah mahzulatan turkuru jangkung begang juga Barbie bulah mang ngabejaan
nu paling dohir cek uing alasanana ngajetruk karena curungan lah itu masalah nama. Aduh, tapi lamun ningali nu aya ya lamun anu araya ya nak garemayak kabeh mang eueuh tawilal mahzulah kabeh ge garemayak linda ye krana panyegah aya larangan mang an nikah ya saking ngawin nu kabeh tadi anu boga anak anu syakro anu tawilah mahzulah jadi jangkung ipis najis nu kitu mang makruh mang jieun gantar nu kitu mah jieun gantar ari jangkung badag bateuna naon jangkung badag mah atuh eta mah kuda Australia eta mah sia mah naon sia model kuda Australia atau sapi Australia pun jarangkung badag teu naon eta mah mang wani mah bo aya teh lah santri aya lalaki teh leutik jeung awewe teh hampir satengahna hiji setengahna mah paling lalakina 100 moal 150 jangkung aya awewena 165 kira ngelangkung jangkung mah teh jangkung badag tapi hari awewe lalaki nate ting 140 bangunan teh tidak aku nyebutkan aing sameter mah henteu bener kungsi di heureuyan ka abdi budak santri mu pasirin kungsi ka dieu alus pamajikan jangkung badag ieu manehna jiga adina salakina teh kungsi dibawa ka dieu jeung abdi lain kabisaan maneh cenah teh leutik-leutik sing eta pamajikan jangkung badag nyarek kataekan ceuk anak teh kitu jawabanana simpel atuh da Kang cenah da digolerkeun cenah cara kitu aduh tapi heueuh oge digolerkeun emang namayan rebutan cenah Kang teh kaluhur ose-osean da digolerkeun kan cenah aya digolerkeun mah gampang atuh teh pan ceuk akang cenah pan awewe mah cenah jiga cucunguk nah kumaha make jiga cucunguk hese bang ditewak teh mah palebah geus nangkara kokosehan eta gak bisa gawe naman wa mahal luri ayat itu alah aing bae parah ya mah acok babi abah acok mal bener wa mahal luri ayati jami'i ma mang percaya teu dina hatena awewe ketika kita tadi ngabahas naon tadi teh dayanah nasibah terus ayeuna jamilah bikrun nah hatena teh uing asup teh nya kana kriteria ieu uing asup bakal kitu teh nah hatena teh betul padahal mah amang nu anggaplah sebagai pembeli nah kan hari ini kan laki-laki sedang menyalanya lah bab nikah ini padahal mah amang teu sesuai jeung kereta lieu ge nengan awewe teh padahal mah hese mah tong nu geulis seuanan nu standar umum ya SNI gitulah kira-kira hese namang sok ajaran ieu saloba-loba kieu ieu awewe hek amang nanyaan padahal macan tantu ditarima pilihan sia neuleuh ngaca memeh milih teh ngaca lalaki sia teh naon eta deuleuh beungeut amang sia deuleuh beungeut amang asa teh jiga nu nyebut monyet ge pirang-pirang sia teh gayana dina hate keur bujangan rek neangan anu pan Kang cenah dina apang langsung sae ge anu jamilah itu aola jamilah sih jamilah daekeun moal masalahna ka amang oh dari amang aing baheula cita-cita hayang jiga dian sastra ge teu laksana sih teh aduh wa mahalluri ayati jami'i ma utawi panggonan ngaraksasa kabeh barang marokang wis liwat opo ma iku haitsu lam tatawaqaf ing dalam sekirane ora dadi kandeg
opo al ifatu sifat karaksa ala gueri mutasifatin ing atase lian kang bersifatan biha kalawan madkur wa ilalan lamun ora fahya mangka utawi afifah iku aula langkung utami cek tadi mang anak kiai parawan ulah rana anu gelis semua itu jadi pilihan amang selama sifat iffah tetawakub karena selain nu tadi pada akhirnya meningkane anu iffah sekalipun sifat tadi eueuh kang tepati gelis ngan santriat bari apal Quran sing percaya mending eta daripada nu gelis boloho teu nyahonan naon mending kene anu nges benar mang santriin ka santriat itu sudah betul itu sudah betul ya minimal ai santriat masa belat-belat nage meureunnan telebeng teuing lah minimal saya dibandingkannya daripada teu santriat minimal minimal saling nutupan aib lah ai santri jeung santriat mah minimal jadi sesama budug kan jadi ulah silih beja lah kira-kira gitu aduh pan lamun amang ngawin mahasiswi mahasiswi teh budug nah mahasiswi teh budug ai kitu mah amang ngawin santri pas dibuka teh naon eta neng bujur teh hararideung budugnya amang oge kitu kanyutna teh korengan cenah ya biasalah eta mah biasa we atuh mang nu budug jeung nu budug nah atuh sik itu gitu wae sesama korban tumila lah eta maksudna qala dawu sapa sayhuna Ibnu Hajar pisar hilmin haji ing dalam kitab sarah min hajwalau ta'aradot lan lamun pagedug apa tilka sifatu mengkono sifat falladzi mangka utawi barang ya kaul yadharu kang dohir apa alladzi iku anna usatune kelakuan iku yuqaddamu prioritaskan apa ad-dinu agama mutlakon kalawan mutlak summal aklu prioritas kedua akal pikeun awewe eta wa husnul khuluqi prioritas ketiga sae akhlakna nya eta kang ieu teh neangan anu sae akhlakna rada hese ieu teh nu pinter hese nu beragama hese prioritas ketiga mang summal wiladah nu sirit ucingeun prioritas keempat loh itu minimal lamun pamajikan amang boloho goreng agamana goreng akhlakna minimal amang nyetak penerus bangsa minimal wiladah ieu mah geus agama teu pati alus akal goreng patut terhadap boloho minang ngalamun akhlak goreng patut kawin di KB aing sumana sabu tuh mang anak ajengan itu mang pilihan nomor 5 loh anak kiai nasab pilihan nomor 5 loh sumal bikaratu parawan tong bangga itu alternatif nomor 6 loh parawan mending keneh randa alus agamana jeung alus akhlakna daripada ayeuna parawan centil cunihin mah ayo siap hidup janda semakin di depan pang terakhirna kuping keneng nu merasa gelis nu kepedean dengekeun summal jamalu nu dikecantikan kecantikan itu alternatif terakhir mun eueuh deui nu pinter mun eueuh deui santriat heug amang neangan lain santriat gelis nya lain santriat nyarana nya mandul nya goreng akhlak nya jiga monyet coba amang pikiran ku amang pikiran sia ari amang aing mah kang bingung aing arek neangan pi pamajikaneun teh tong loba bingung terakhir napisan mang terakhir napisan summama nuli perkara
al maslahatu kang utawi maslahat ing dalam iku azharul leuwih dohir. Terakhir nama kieu lah tong loba pilihan sia kira-kira nu maslahat jangan amangan kumaha geus eta we lah awewe teh sabaraha hiji aya kang 10 mah terus nu 8 mungkin nu hiji daekeun geus eta amang eueuh pilihan deui geus eta ngan hiji nu daekeun amang sok hayang milih aing ngan aya lalaki mah teu kudu kasep-kasep teuing mah tidak tampan itu termaafkan dengan mapan itu lalaki sing percaya sanajan brengosan terus buuk gondrong panon teu pati awas dan pakai kacamata ampun amang deta jadi amang hareupeun jadi aing nyurahkeun sadeui atuh buuk gondrong coba mang bewokan coba panon bolor ceuli teu pati ngadang aduh urang Tasik katanya aing ge lain urang Tasik kata poho deui mang Sukabumi ku dilihat urang Tasik eta inget kana 01 aing mah termaafkan mang nu penting mananyaan minimal Fortuner atuh lah minimal Jenik lah ulah kana angkot teuing maksudna teh aduh aing awewe sok tampikan datang ieu amit-amit baid abu datang itu datang ieu tungtung nate mang tungtung nate santri lain pengusaha henteu beunghar henteu tungtung na awewe lamun kapepet-pepet teuing paling nu penting aya kanyutan sing serius mang serius umur geus hampir 30 kan geus mulai usia was-was awewe mah geus mulai expire kan dina tonggongna pan geus dicap kadaluarsa tanggal sekian kan awewe nah guys keun bae teu kudu kasinggung dasar area ieu loba baturna atuh nah mah kudu kasinggung mun akang ngobrolna ka saurang aweuna teh di dieu tengan hiji bakal katuding manehanana sorangan da ieu mah loba batur ieu atuh neng nah sese teuing biasa we Inung Sinara adalah perempuan yang nomor 29 yang saya ru'yat serius itu ke 28 aing mah loba pilihan ya amang tina 28 nu nolak teh genep apa genep bener tina 28 23 aing mah narima aing nu anu milih anu ari amang biasa bijtihadihi kalawan ngawilang ijtihade si uwong intah wajah samalan masti sopo sayhuna pisarhil irsadi ing dalam sarah irsad bitakdimil wiladah cenah kalawan ngadinginakeun sirit ucingeun ti wiladah teh al akli ing atase akal mangjang awewe mah mending kana tong pinter-pinter teuing euy ceuk Ibnu Hajar lamun titah milih aya kang pinter awewe teh bahkan S2 ieu teh kamu gagah pokona mah heungan nyata anakna teh anak tunggal ieu teh aya deui kang ieu mah teu pati pinter malah ngomong ge kurang pati nyambung maksudna teu gelo lain maksudna ngomong teh ngomong ilmiah gitu ngomong ilmiah lain ngelantur juga nu gelo lain jadi lamun cara diajak rada ngobrol rada bahasa ilmiah rada gaul teh teu pati nyambung lah da maklum matuti leuweung aweuna ge kurang pati gaul sakola GSD baheula impres nepikeun ka kelas 4 kira-kira kieu tapi Kang eta teh sirit ucingeun ieu mah bener Kang mending kana eta cenah Mang mending kana eta mah ceuk sayhuna dina kitab Sarah Irsad tah ieu tah Sarah Irsad teh eta ieu tah jadi berarti yang minimal amang boga naonnya produsen anak lah minian jadi produsen anak karena ieu anakna loba mamang piraku gagal kabeh amang boga anak 17 boga anak 20 piraku gagal kabeh amang piraku hiji teu jadi RT acan kan mungkin gitulah kira-kira
wanu dibalanden sunnahkeun lil wali kedua wali opo ardu mauliyatihi nawarkeun wadon waliyane wali ala zawis solahi ing atase santri geuh tingalikeun mang neng bebejang ke mah weh ka bumi wartosan bapak teh bapak dinamuin sunnah bapak teh nawiskeun neng ka santri gitu komo ka kiaina bejakeun ka bapak lain cek akang cek muin pan ai santri mah dawi sholahna kan masih keneh can para ruguh gitu eta teuing balikna teh teuing jadi dukun balikna teh teuing jadi ahli hikmah teuing ya tambahan teh jadi mubalik misa teuing teh nyaho wayusan nulandeun sunnahkeun nyaho uing jadi antara amang aya nu berprofesi jadi mubalik di imahna nyaho wayusan nulandeun sunnahkeun oh po ayan biayan to niat sopo si wong bin nikahi kalawan nikah as-sunnata ing ngalap kasunatan wa sauna dini hilan ngaraksa agamane wong tuh tingalikeun mang abdi keur kawin rek nu kahiji kadua katilu niatna ieu niat ngabwe ngalap sunnah jeung ngaraksa agama sok ayeuna lamun ayeuna urang muslim di Kararabe ari batur Kristen kafir teu di Kararabe lila-lila sia urang jadi minoritas ayo lila-lila jadi minoritas bayangkeun anak kadinya tuh mang bayangkeun anak kadinya aing minimal ka pamajikan cik tina saurang minimal 5 we kali 3 kan 15 mun 4 20 lamun ti saurang 20 80 anak aing Ayeuna mah yusabu pasti neden ganjar sapa wong alaihi ing atase nikah in qasada lamun nejo sapa wong bihi kalawan nikah taatan ing taat min nahwi ifatin saking umpamane karaksa awaladin atawa anak solihin kang soleh bener bahwa tina nikah teh tujuanan hayang ngaraksa mung kapincut ku awewe anu haram salah sajina ifah teh jeung deui memproduksi anak-anak anu soleh yang kudu kumaha beres SD si Fikri kajawakeun beres SD si Pajak kajawa kamari sawal si Akil kajawa di jarawa kabeh eta teh eueuh deui iwati tujuan hayang boga anak soleh ti mimitina ge teu dibere menyat ulin heula budak teh begitu tamat SD teh langsung dialung-alungkeun balas dendam baheula aing ka kolot eta kejamna mang abah baheula ka uing tamat SD dialungkeun kali Reboyo ditipu abdi mah kali Reboyo bener-bener ditipu keur main langlayangan wayah kieu jam 4 sore main langlayangan budak tamat SD kumaha inget keneh cek emah teh dedek ngiring mah cenah ka Jawa teh teu jeung pan urang ningali Kang Heri cenah Kang Heri kan geus di ditu ngiring mah ningali Kang Heri kamana ka Jawa teh mana tuh apa ada budak hupukunmu cenah di ditu teh anu eta bayangan teh mang ulin indah bayangan teh di golongan mang wana teh ribut ieu panggolong gua yang dituna dina luhur aya di kamar mau dina luhur eta langlayangan digantungkeun panggolong da bayangan isukan rek main langlayangan deui teu nyaho baju uing teh geus dikararungan ku bapak teh beuneunan terus diasupkeun kana bagasi berangkat antara celak di jalan teh diayunkeun di jalan teh segala kahayang naon nu tara-tara teh dilaksanakeun di jalan teh nepi ka dieu tuh cenah jeung Kang Heri cenah itu ieu diasuh ku Kang Heri teh geus sajam 2 jam karek sadar ai indung bapak ka mana ditinggalkeun mang lolong seran ceurik getih eueuh nu nganterkeun balik baheula wah eta dicap wana indung bapak orang yang paling kejam saat itu pikiran dewek itu ayeuna karasana indung bapak orang yang paling berjasa kana kehidupan abdi ngan waktu hari eta kejam pokona eueuh deui leuwih teu belana da ayeuna aing ka budak kejam leuwih kejam Fikri maneh anak panggedena tanggung jawab mana ieu tuluikeun tuh ayah nyeun tematik itu ieu kira-kira maneh moal ngawaro geus ayeuna ti ayeuna ngomong lamun sikeun loba kena adi maneh abdi keras ka budak
aya keneh adi maneh si Paja teu ngawal aya keneh si Akil eueuh keneh tinu ngora ku aing masa bodoh teuing hayo sia rek kumaha nya cenah aya ngiringan rek kumaha ngiringan sakumaha koyong aya naon gitu keras lebih keras enak lebih kejam tawarkeun kolot boga parawan teh tawarkeun ala tawi solah ka santri ieu mah teu kok ari ka pengusaha ditawar-tawarkeun pengusaha nu teu bisaeun salat-salat acan bahkan tara salat teu nyaah eta anak anjeun nu awewe dihijikeun jeung lalaki nu kitu patut mending kana santri tingali barudug santri mah tingalikeun berkah ku budugna itu wa yusannulan dan sunnah wa innama yusabu ta'atan aw waladin soleh wa ayakunalan yento ono opo al aku akad iku fil masjid ing dalam jero masjid saya nama mang wa yauma jum'atilan poe Jumat wa awalan nahar lan isuk Jumat isuk Jumat lan kawitane nahar ya pagi-pagi sekitar jam 9 wa fi sawalan ing dalam bulan Sawal saya nama wa yadkhulalan yanto duhul sapa zawaj bihi ing dalam bulan Sawal aidon kalawan malih tuh saya nama di masjid poe Jumat jam 8 isuk ayeuna masih kena Sawal ayeuna saya nama ayeuna mang memeh bubar pasaran saya nama nah, begitu beres kawin entong mentas bulan hapit di bulan Sawal buru-buru pakai hitung wena hapit tayagung Muharram Safar Mulud Jumat di awal Jumat di akhir Rajab Rowah pas kemudian kan 10 bulan sabulan kosong langsung nganeg 8 bulan kemudian ngajuru teh ke bulan puasa pas ngajuru bulan puasa anakna awewe ngaranan weh Nia Ramadhani karena bulan Ramadan wa arkanuhu utawi rukun nikah ayeun nikah ieu tegasna nikah iku khamsatun 5 lamun eueuh salah sahijina moal bisa nikah nu kahiji rupane zaujatun calon pamajikan hiji tah kudu aya calon pamajikan mah aya mah rek kawin jeung saha eueuh calon pamajikan wa zawajun jeung calon salaki wa waliyun wali wa syahidani lan dua saksi wa sigatun lan segat ijab qabul kontan nampi abdi Asyuri tolan dan syaratkeun pihak ing dalam segot aya segot ditegese segat opo ijabun ijab minal wali saking wali wahwa utawi ijab iku kazawwajtuka ngrabiaken ingsun ing sira ankah tuka nikahkeun ingsun ing sira mauliyati ing wadon walian ingsun rupane pulanah nyai pulanah falayasiu mongko rasa opo al ijabu ijab illa bi ahadi hazaini labdaini angin kalawan salah sawiji iki lapad loro teu meunang selain make zawwajtuka jeung ankah tuka teu meunang kudu ieu mun teu ankah tuka ya zawwajtuka alusna duanana ankah tuka wa zawwajtuka binti pulanah bimahri isrina graman minaz zahab nakdan cek amang qabiltu nikahaha wa tazwijaha itu yang paling bagus teu meunang ayeuna make bahasa lian zawwajtuka ankah tuka teu meunang. No, bahasa diurang kan kawin teh loba mang kawin. Hiji naon? Ngawinkeun, nikahkeun, macekeun, naon deui? Hah? Ngewekeun. Henteu lain jorang ya di ditu di Banten. Di Banten mah kitu. Ewe aing di ewe ajengan di Banten eta mah di Banten. Henteu lain saha jorang. Teu meunang ayeuna. Jang Ahmad bapak ngewekeun, nyapi rakus ya teh kitu teh. Teu meunang eta teu meunang. Bapak ngentotkeun piraku eta bahasa di ditu teu jorang teu maksud jorang aing teu maksud jorang sateunya
kudu zawajtuka jeung ankahtuka mah. Khobari muslimin krono hadis Imam Muslim. Duh ninganan mang sok sedih bang. Urang salaman jeung wali itu. Calon pamajikan urang saya di dia. Kieu tungku kuam jawab. Salah pek amang teh. Ankahtuka binti bimahri bla 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 bla. Pas dijawab ku amang taqabbalallahu minna. Mang dina hate awewe percaya tuh saya teh ku boloho cenah calon salaki teh kitu teh geus hayang geura teh geus hayang geura jika mayit hayang geura asup ka kuburan loh mayit teh mang hayang geura asup ka kuburan percaya teh bang mayit itu geus teu betah di alam dunia rek naon dipika izin di dunia amang ayeuna geus jadi mayit dipika izin dipika sieun ku batur teh geus teu betah geus lain dunia namun amang geus jadi mayit dunia amang mah dunia kubur hayang gerak suka kuburan sarua awewe ge kitu hayang gerak suka kamar teh naon karasa ke ku amang wegah dihajatkeun dari pamajikan teh wegah kumu hajat kuateun ka sapoe saputing pikeun puting tabligh akbar ngadenge mubalig ayeuna eta naon tabligh hayang ngusir we da ieu sabenerna Ittaqullah takwa sira ing Allah fin nisa ing dalam pirang-pirang awewe fa innakum mongko setune sira kabeh iku akhadtumuhun ngalap sapa sira kabeh ing nisa bi amanatillah kalawan amanat Allah wastahlaltum ta ieu dalilna ngahalalkeun sira kabeh furujahunna ing parjine nisa bi kalimatillah kalawan kalimat Allah wa ya utawi kalimatillah iku ma kalimat waroda kang kawalit apa mak di kitabihi ing dalam kitabe Allah walam yarid lan ora tumakopihi ing dalam kitabih apa goeruhu malian inkah jeung tazwij tuh bacakeun terjemahkeun ku urang teh tuh engke dihareup pingkeun wa qabuli mana bieu teh wala yasiulan ora sah apa nikah bi uzawijuka rek ngawinkeun ingsun ing sira erek eta mah berarti lain insya eta mah lain ngakad geus eta mah rencana unkihuka rek ngawin nikahkeun ingsun ing sira alal awjah wala bikinayatin lan ora kalawan kinayah dina kabeh akad ayat segat soreh aya segat kinayah dina nikah enggak ada kinayah bang enggak ada segat kinayah nikah di dalam nikah itu harus segat soreh ngan hanya dua ieu ka ahlaltu ibnati ahlaltu ka ngahalalkeun ingsun ing sira ibnati ing putri ingsun akad tuha ngakadkeun ingsun ing ibnati laka maring sira teu bisa wa qabulun lan qabul mutasilun kang ketemu bihi kalawan ijab alias kontan nampi awas mutasilun dirinya mutasilan urfiyan bukan mutasil hakiki naib aibil ijabi tegese kalawan ijab minaz zauji saking salaki wa huwa utawi ayeuna qabul mah wa huwa utawi qabul iku katazawwajtuha kitu ya tazawwajtuha nakah tuha kayak gitu mah kabul teh pan cek bapak teh mun cek wali zawajtuka dijawab tazawwajtuha cek bapana kaula nikahkeun putri kaula diterima kaula nikah ka putri bapak itu mah nikahkeun urang mah nikah itu mengarabikeun urang mah ngarabi itu mengawinkeun urang mah kawin jadi teu kudu ayeuna qabil tu wae tazawwajtuha bimahril mazkur nakdan jadi mah gitu cek pihak wali jawaztuka binti bla 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 nakdan cek ayeuna zawaj tazawwajtuha bimahril mazkur nakdan ankahtuka dikabul weh nakahtuha bimahril mazkur nakdan Pala budak mongko ora kena ora mintalin saking kang nuduhkeun alaiha ing atase zawajah min nahwi ismin saking umpamane ngaran aw domirin atawa domir eta nakah tuha
au isyaratin atawa isyarah ku isyarah teu kudu eug Jang Ahmad kaula nikahkeun awewe ieu ka maneh cek Jang Ahmad nampi nikahna ka istri ieu dibayar anu gitu teu kudu disebut ngaran teu disebut naon ieu geus puguh eta awewe lagi aya gigireun talian kayaknya aw qabil tu atawa nampa ingsun raditu ridho ingsun alal asah hilapan disubki la fa'altu ora fa'altu qabil tu nikah ing nikah si pulana qabil tu tazwijaha heug qabil tun nikah mangga tapi khusus bahasa Arab qabil tut tazwija mangga tapi khusus bahasa Arab bahasa Sunda tuh bisa karena di nalapad at-tazwij an-nikah di situ ada alif lam pengganti domir nikah haha jeung at-tazwij kebisi kieu kang yang dina mungkin tiasa qabiltun nikah berarti kieu wungkul kaula nampi nikah sakitu wungkulnya teu bisa kaula nampi nikah kan eta aya alif lam tah alif lam naon mun dina bahasa Sunda eueuh kan penggantina alif lam dina Sunda mah alif lam halal mu'tamad la qabil tu ora qabil tu wala qabil tuhalan ora qabil tuha kitu bungkul ulah qabil tu sakitu nya qabil tuha nampi abdi istri itu tiasa mutlak kon kalawan mutlak ayul mankuha tegese wadon kang den tikahkeun wala qabil tuhu lan ora qabil tuhu nampi abdi nikah nikahna make mak diganti ku domir qabil tuhu maksudna domirna balik karena ayat nikah tuh bisa wal awala utawi kang lebih utama anu umum bil qabul ing dalam qabul qabil tu nikah haha eta we anu umum kira-kira amang tuh bisa debat mah teu kudu rupa-rupa anu umum we di annahu krana satune qabil tu nikah haha iku al qabul al haqiqi kang bangsa hakiki wa soalan sa opo nikah bitarjamatin kalawan terjemah heug ankah tuka binti sok terjemahna heug zawajtuka binti heug terjemahna heug terjemah dua lapad eta kumaha terjemahna nikahkeun kaula ka anjeun ka putri kaula lain urang Sunda eta mah teuing urang mana eta naon nikahkan saya kepada kamu kepada putri saya sia teh keur ngalogat keur ijab lamun keur ngalogat maka harti ankah tuka nikahakeun sopo ingsun ing sira binti ing anak wadon ingsun heuh eta mah keur ngalogat keur ijab bisa berlaku gitu nikahkeun kaula ka anjeun ka putri kaula cenah rek kitu mah jika nu boloho amang mendingan zawajtuka binti ngawinkeun kaula ka maneh ka putri kaula kumaha cenah mikeun kaula ka duit ka anjeun mikeun kaula ka anjeun ka duit coba amang nu geunaheun kumaha kaula mikeun duit ka anjeun kaula mikeun ka anjeun duit mikeun kaula duit ka anjeun tah geunaheun keneh geus ieu geus dibalik kaula mikeun anjeun ka duit coba kumaha mikeun anjeun ka duit nah rata-rata soalna kitu dengekeun we dengekeun saya nikahkan kamu kepada putri saya dengekeun rata-rata kitu buka YouTube ijab qabul rata-rata saya nikahkan kamu kepada putri saya cek uing teu geunaheun ka dengena lain kitu sunana lain kitu bahasa Sunda lain kitu pan kang beunang kudu akur jeung terjemah bahasa Arab bener ketika make bahasa Sunda kudu akur jeung terjemah bahasa Arab tapi bukan berarti bahasa Sunda harus tunduk dengan aturan bahasa Arab. Bahasa Sunda teu kudu tunduk karena alfiah. Karena alfiah untuk kalam Arab bukan ngatur kalam Sunda.
aya tarjamah ti ahadil labdain tegasna terjemah salah sawijine lapad loro bi ayyi lugatin kalawan endi-endine bahasa walau mimman sanajan saking wong yuhsinu kang bagus pinter sapa man al arabiyata ing bahasa Arab tapi mang aya nu nyebutkeun syarat bahasa Arab mang karena wastahlal tumpuru jahun nabi kalimatillah kalimat Allah itu kan inkah jeung tazwij sedangkan Quran gak bisa diterjemahkan. Nah itu masalahnya karena jang santri saya selalu menyupport da teu pira belajar teu pira da sabar teu kudu diajar henteu sarua geus teu biasa jika dagang juga jual beli sabenerna namanya naon bedana jeung jual beli kaula ngajual ieu HP ka anjeun nampi abdi kana ngagaluh ieu HP kan gitu kaulah nikahkeun putri kaulah ka anjeun nabi abdi nikahna kalian dibayar mas kawin sebenarnya sarua bae maka kudu tegang tapi teu inget amang mada aing meureun geus mienang jadi pidaku kutang tapi da baheula rarasaan asa tekung singa dua kalian teu tekung singa dua kalian ku bahasa Arab deh ku bahasa Arab ti pihak ayeuna KUA arita ku bahasa Indonesia we cenah ngarah kahartoseun ku sadayana teu kudu kahartieun ku kabeh nu penting aing we jeung saksi jeung wali nu kahartina kabeh barodo mah geus caricing nonton we cenah oke kudu supados kahartoseun ku sadayana segala nu penting nu ngarti mah nu ngarti nu penting wali zawaj sayyidan selesai nu nonton mah video we diupload ku abdi duanana ge pernikahan jeung nu pertama diupload aya na Facebook temboy pernikahan jeung nu kadua diupload pernikahan nu katilu acan karena ulaheun kaitanna dengan profesi diupload bang kabeh diduaan lakin yustaratu tetapi neden syaratkeun opo ayat tiah yen tonekani sapa si man bima kalawan bahasa kupingkeun tah ya ngudduhu kang ngawilang ing ma sapa ahlu tilkal lugat ahli mengkono bahasa sorihan ingkang soreh pilugotihim ing dalam bahasane ahli tilkal lugat yalikeun hegae mangku tarjamah hegae tapi kade harus mendatangkan mengungkapkan dengan bahasa yang dipahami yang dianggap soreh ku urang eta tilkal lugat amar bahasa naon bahasa Sunda berarti kudu dianggap bener kudu dianggap soreh kudu dianggap kaharti ku urang Sunda leuh lain kudu bener cek Ibnu Malik bahasa Sunda kudu bener cek Alfiyah kumaha ieu teh emang teu mikir Allah kumaha bahasana Allah teh eling-eling ada piraku gitu mang kumaha teh Allah teh kori teh mohon perhatian nah kan genah sok lah kan memang batil kan lugatnya memang begitu Allah teh adalah kalimat tanbih Allah itu kan kalimat tanbih kan model labbaik Allahumma labbaik naon maknana labbaik kamari teh ana mutiun labbaik itu naon ana mutiun saya anu taat piraku kieu saya anu taat lain bahasa urang mah kieu kulan ya Allah kulan labbaik teh kulan neng dijawabna kumaha lamun di Sunda neng kah labbaik teh maknana kah adalah lamun dipanjangkeun eusina kah ana mutiun bik hartina kah teh lamun bahasa militer kopral siap dan nah siap dan itu ana mutiun bik saya taat ada apa perintah siap saya menerima perintah labbaik kok diartikeun ana mutiun sebenarnya kumaha jang euy tah eta kah ieu mah euy kah euy kulan kira kula baik dihartikeun ana mutiun jadi lamun labbaik euy gitu deh maknana teh kulan
Nah Kang make kulan-kulanan heueuh pan mang anu hajian teh digero. Lamun anu teu digero ku pangeran mah sanajan boga duit miliaran moal init. Kadarieu digero mang ti Baitullah teh digero. Ahmad labbaik. Ahmad labbaik. Jadi urang ka ditu teh memenuhi panggilan. Sok aya disebut ngan memenuhi panggilan Allah, selamat datang kepada tamu Allah. Karena dituna Baitullah itu teh imahna Allah. Awas imah majaz lain Allah cicing di jero Ka'bah. Ye hadza utawi iki madkur iku in pahimalamun paham sapa kulun saben sawiji kalama nafsihi ing kalam pribadine kullun wa kalamal akhar lan kalam kang liya wasyahidani lan saksi loro. Wa qala dawu sapa al alamah at-taqi subki bi syarhil minhaj ing dalam syarah minhaj tayo lawa tawato alamun sepakat sapa ahlu qatrin ahli pejajahan misal di Banten ala lafdin ing atase lapad bi iradatin nikah ing dalam ngarepkeun nikah. Tadi teh heudah Kang di Banten mah bahasana ge ngewekeun kumaha dan begitu min ghairi sorihi tarjamati saking lian soreh tarjamah nikah di luar inkah jeung tazwij tadi lam yan akid mongko ora dadi opo an nikahu nikah bihi kalawan lafdin intaha wal muradu utawi kang den karepkeun bitarjamah kalawan tarjamah iku tarjamah tu maknahu tarjamah maknane nikah al-lugawi kang bangsa bahasa kadomi kaya makna kumpul falayan akidu mongko ora dadi apa nikah bi alfadin kalawan pirang lapad istaharat kang masyhur apa alfad fi ba'dil aktori ing dalam sebagian pejajahan lil inkahi kedua nikahkeun kama kaya keterangan nafta kang matwakeun bi kalawan masopo saykhuna al muhaqqiq Zamzami. Jadi lamun make tarjamah urang suna kudu jeung urang suna deui teu meunang ngawinkeun make bahasa Sunda ari calon salakina urang Jawa da moal ngartieun. Syaratna kudu ngarti mang kudu paham. Lamun rek make bahasa ajam ngan lamun rek make bahasa Arab teu kudu paham. Urang Jawa make bahasa Arab, urang Sunda make bahasa Arab. Di mana urang Sunda jeung urang Jawa na teh teu ngarti bahasa Arab, teu ngarti. Angger besah make bahasa Arab mamang. Ayo law aku dalamun ngakadkeun sapa al-qadi an nikah ing nikah bisigotil arabiyati kalawan segat Arab li ajamiyin maring wong ajam layak ripu kang ora weruh sapa ajami maknaha ing maknane arabiyah al asliyah kang asli baya ripu balik weruh sapa si ajami annaha ing satuhune segat arabiyah iku maudu'atun den selehaken li abdin nikah maring akad nikah so mongko saopo nikah teu nyaho maknana ankah tuka teh ngan nyaho na teh ankah tuka teh paranti kawin gitu ya gua teu nyaho makna di lugatan mah teu nyaho nepi geun ka kitu mah teu nyaho sah asal bahasa Arab kata koyo madkur abtamat bakeun bi kalawan kata sapa sayhuna wa syekh atiyah wa qala dawu sapa sayhuna pisar hayil irsyad ing dalam sarah loro irsyad wal minhaj annahu satuna kelakuan iku layat dulu ora bahaya apa lahnul ami pela dewong awam kafatita ilmu takallimi kaya maca patah tak mutakalim wa ibdalil jimlan ayeuna ngaganti jim zayan ing zay au aksihi teu naon Bang minang terjadi jawaztuka pan kuduna mah kitu esok dibalik zawaj aya zawajtuka aya jawaz tuka teu naon dihampura ti orang awam mah kobil tu jadi kobil ta ankah taka teu naon eta mah soal harokat bungkul tapi kade mang teu naon lahnul ami teh ieu lamun ayana dina bahasa Arab lamun ayana dina bahasa Sunda bahaya
sabab meureunnan tina aku jadi kamu, tina aing jadi maneh. Aya mah kan tu tak mah wajar we tu tak mah tuh kuduna tu jadi tak, kuduna zawajtuka kalau ka jawaztuka eukeun bae tuh kudu dietakeun biasa dari urang oge. Ari eta kiai di lembur nyebut bapak naib teh menika Pak Syekh anu ku pribados dihormat bapak naib cenah naib di mata teh samun eta make ain teh modeunan padahal naibun padahal mah pengganti bapak naib cenah. Wayan akidulan dadi opo nikah bi isyarati akhros kalawan isarah wong biru mubimatin kang aweh paham kumaha cenah Mang ngawinkeun ku isarah kumaha kira-kira gitu apa kumanya cenah badan kobiah tuh meureun kitu maksudna unggul-unggulkan pirang Piraku gitu kira-kira teh nyawa aing bahasa isyarat anak dengar kira-kira uing kira-kira ya eta mah kira-kira kumaha mah kira-kira hah maksudna kobieu tuh teh maksudna si awang mah kelagu eta mah urusan dunia orang biru atuh ngarti aing mah eta mah tanyakeun ka guru eta ka guru SLB ngartieun guru SLB ngartieun bi isarati akhras mufimatin kang aweh paham damang isarah itu lebih dimengerti dan lebih cepat dimengerti daripada bahasa. Anak kecil sinara lebih cepat mengerti bahasa isyarah daripada nutkun ngucap. Sinara lamun nara nampeurkeun. Namun dadah karek kamari bisa sebelum bisa dadah mana di dadah karek ngartieun. Sebelum itu eta we ku isyarah ngartieun. Budak cepet kan isyarah sebenarnya. So ku amang ke lamun geus boga pamajikan daripada ngomong ka pamajikan ayeuna ngajak toel we ku suku tereh mah tereh kana ditoel ku suku sebenarnya daripada diajak mah tanggal diajak toel ku suku mah langsung merosot ais sok naon teh wakila landen ucapkeun opo layan akidu ora dadi opo an nikahu nikah illa bisigotil arabiyati angin kalawan segat bahasa Arab tuh aya nu nyebutkeun teu samang nikah kumaha kang mangkaning teu bisaeun wakilkeun kanu bisa diajar heula fa alaihi mongkona teu ngatas sakil neng usahakeun lamun rek kawin usahakeun ka bapak hayang ku bahasa Arab usahakeun karena ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau dengan bahasa ajam teu sah. Usahakeun selama bisa belajar mending diajar heula. Kang ayo Kang Anda bisa gitu akang pila aku tuh bisa pila ge kobil tuh nikah habi mahril madgun nakdan gitu wae pila aku tuh bisa Kang ngarakeun dingeun Pa'alai lana tepi ngatas sekil yasbiru sobar sopobom ing dal ajzi ing dalam nalikane apes ila ayat alama mari gento belajar sopo si uang aw yuwakila atawa ngawakilkeun sopo si uang wahukia landen caritakeun opo hadza ikikil an Ahmad saking Imam Ahmad Ahmad deui wa kharajalan kajaba biqauli kalawan kecap ingsun rupane muttasilin lapad muttasil opo ma barang iza takhallala ing dalam nyalikane nyelang opo lafdun ajnabi lafad kang liyo anil akdi saking akad wa in gelas sanajan kidik opo lapad ajnabi kaankah tuka ibnati pastausi biha khaira kaya lapad ankah tuka bin ibnati pastausi biha khaira qabil tu nikahaha gitu beneran kahalangan ku pastausi biha khaira gitu langsung qabil tu ankah tuka binti ibnati pas tausi biha khaira qabil tu nikahaha ceuk pihak zawaj kahalangan kaselangku pas tausi biha khaira
wala yadur lan ora bahaya apa takhallul khutbatin nyelang khutbah khofifatin kang enteng minaz zauji saking salaki wa in kulna sanajan ngucap sapa kita bi adam istihbab kalawan ora ono den sunnah kene khutbah pan mang aya nu nyebutkeun sunnah anu henteu khutbah salaki jadi kieu teh saena kan khutbah heula ti pihak wali alhamdulillah bla 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 langsung wako ankah tuka binti bimahri isrina graman minaz zahab nakdan amangeun we enak teh aya nu tong langsung kobil tuh mang rada keren saeutik alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qabiltu nikahaha sah ayo sah keren eta mang keren karena kan bakal lieunan teh ieu aduh cenah diulangi deui cenah kedahna kieu begitu ieu nyebat kontan nampi aing naib hilapan hal anu layan di subuh maring Imam Subuh babni Abi Syarif wala fakul qabil tulan ora fakul qabil tu nikahaha di annahu krana setuhna fakul qabil tu nikahaha iku min muqtadil akdi saking patrapan akad ngomong fakul qabil tu nikah teu naon Bang hei ngomong fakul tu walina kieu walina ya Ahmad ankah tuka binti nyai pulanah bimahri asroti gram minaz zahab nakdan fakul qabil tu nikahaha qabil tu nikahaha kasalangku pakul qabil tu nikah bingung gak apa-apa di urang menika asa tegang amat aing mah naib sok nyeun geus puguh ieu teh kakara grogi ditegang-tegang dihag-hag kudu ulah ngarenghap kontan nampi coba sok karunya abdi mah beuneunan lalakina teh culun ninganan wak liuk-liuk juga rek disebakeun lalakina teh falau awajaba mongko lamun ngaijabkeun sapa wali summa roja'an uli ngajabal sapa wali an ijabihi saking ijabe wali aw roja'at atawa ayeuna ngajabal sapa al azinatu wadon kang izin bi izniha ing dalem izine azinah qoblal qabuli ing dalem sadurunge qabul aw jannat atawa edan sapa azinah aw irtaddat atawa murtad sapa azinah imtana mongko kacegah opo al qabul bapak nikahkeun putri bapak kalayan dibayar mas kawin 50 gram kontan tong tulus ketang tulus tong dikobul mah walina kan langsung tong tulus dicabut deui atawa awewena anu ngajerit awewena rana airana mapan kudu aya izin ti si jandanya atau walina lain wali mujbir nu ngawiankeunana misal lanceukna lain bapak itu kan kudu aya izin di parawanna gimana daek teh dikawinkeun ka si Ahmad nya geus ngomong kan nya dari ayeuna dinaon dikawinkeun ya Ahmad ankah tuka binti bla 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 bimahri isrina graman minaz zahab nakdan karek ngomong nakdan awewe langsung ngajorelat teu ridho mung kaburu sadar peletna beak masa aktifna teu bisa dikabul kaburu sadar ternyata Ahmad teh tidak seindah yang dikira tidak segagah yang dikira ternyata Ahmad teh apa nama goreng patut teh inti nama gitulah jadi mata kudu bisa mikirkeun mang lamun rek melihat awewe teh iraha amang kawin jam sabaraha pertahankan etap pelet tetap berlaku sampai malam pertama minimal itu ulah nepikeun ka keur ijab kaburu sadar beak masa aktif pelet lah bahaya eta wirang masalah namang wirang atuh euy rek dikumahakeun eta barang bawa urang babawaan
iya iya atau awewe teh kaburu gelo pan izinna jelema gelo kan gue mu'tabar izinna jelema gelo kok tadi teh ngizinan tapi pas ayeuna diijab qabul keur ankah tu gabin teh gigireun awewe teh make ah kumat geus moal bener mah geus kumat jadi ulah-ulah keur kayan kumat awewena jadi awewena da nyata gampang ngagerebeg wae nyata awewena teh teuing kumaha teh da tisaprak ayeuna balik di gunung mana gitu sok seserian sorangan tapi rajin edan eling parun utawi iki iku cabang sawiji law qala lamun ngucap ayo wengi teh acara naon ijazah teh wengi ayeuna nyata jadi ketua NU teh mang ayeuna teh barudak itu tuh naon sabaraha pesantren aya nu ngiluan ayo coblong teh ngiluan teh henteu backpacker santri backpacker ngiluan teh ayeuna teh keur camping di Cibodas ayeuna teh santri unggul NU eta naon teh camping santri kuduna tadi jam 2 pembukaan jeung bupati ngaji heula keun bae bupati teh heula uing ke sore nya ada camping beuting ayeuna teh lain rek camping nah eta da henteu pan nyata bararingum santri kudu dihayang dihadiran can patayat can ayeuna muslimat can IPPNU can IPNU aduh teu teh can ansor rata-rata kabeh marentah duit rek ngayakeun acara ngonang teh ngonang-ngonang teuing teh aing teh kudu mau duit ayo emang naon teh goreng-gorengna model acara lembaga goreng-gorengna 1 juta moal kurang sakali uing datang teh untuk mau duit mana teuing da maksudna ge dionang teh bari kudu nyamungan itu amang beaku beas coba aku mah dekat coba can bayaran coba itu tuh ieu tuh bayaran 3,5 juta saminggu teh mang aya aing teu usaha ti kamari panjang amang irha aing usaha ti kamari teh jeung amang kita ngasop usaha teh udah ni amang anu gawe teh teu eureun saminggu teh 3,5 juta nu gaweana wungkul can bahan 5 juta 6 juta saminggu teh mang bayareun tuh nu gawe wungkul can dilir boyo geus menta dia duit cenah jang bayaran naon deh ye tapi can pernah tapi dah alhamdulillah teh can pernah ai pusing mah minang bisi pajarkeun amang abdi teu pusing urusan duit minang mang urusan duit pusing nyeuk saha tapi can pernah ayeuna teu kabayar can pernah walaupun pusing heula mata nikmatilah pusing karena pusing itu sebuah perjalanan hidup senina hirup itu ya kudu manggih ka pusing kudu manggih pasea kudu manggih pi omongeun manggih ka bunga manggih ka bingung lah itu senina hirup jelema kok hayang bunga terus ya. Gak ada bunga abadi di dunia hayang bunga abadi mah di surga moal aya bingung na di surga mah nu bingung moal bingung salila nah nu bingung salila mah nu dina neraka tuh eueuh menyatna pisan eueuh ayeuna istirahatna pisan law qala lamun ngucap sapa wali zawajtukaha ngrabiakeun ingsun ing sira ing bintun bimahri kadza kalawan mahar anu faqala nuli ngucap sapa zawaj qabil tu nikah qabil tu nampa ingsun nikah ing nikah si mar'ah ing ngawin mar'ah nikah mar'ah walam yakulan orang ngucap sapa zawaj ala hadas sodak ing atase iki mas kawin so mongko sah opaan nikah bimahril misli kalawan mahar misil aya pertanyaan rata-rata kawin amang lamun amang rek diseret teu puguh da mahar amang teh sabenerna cek abdi kaula nikahkeun putri kaula ka anjeun dibayar mas kawin 10 gram nampi abdi pertanyaan abdi nu kudu dibayar ku amang 10 gram emas harga sabaraha dina ijab kabul teu jelas ayo kan emas teh aya nu emas hal aya emas anu emas perhiasan teh aya nu 1 juta aya nu
Nu murah sabaraha ayeuna emas murah 700 neng emas murah kan tuh emas murah mang nyawa nu emas murah mang iya emas murah mang 700 nu mahal 900 tuh 900 hampir sejuta ya. Nu mahal teh amang kudu meuli emas nu mana da bieu teu dijelaskeun nu hargana sekian ayo sia airek diberi dan nu bener mah amang meuli emasna ayeuna tongerakeun di hareup ijab qabulna kieu kaula nikahkeun putri kaula bihadzal mahri ku ieu mahar tah ngajentul tah qabil tu nikahaha bi mahri bihadzal mahri nambi abdi nikah bihadzal mahri puguh muayyan bihadza ieu mahar jadi rek mahal rek murah pokokna mah ieu teu ngobrolkeun harga tah itu nu bener mah rek bener jelas ku ieu emasna jelas kadeuleu teu kudu nyaho harga nu penting muayyan kadeuleu jika dina jual beli teu kudu nyebutkeun harga ieu ieu mah geus beres jelas wallahu a'lam ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir ma ya wasi'al karami huwal turja syafa'atuhu likulli hawlim minal